Para wargi sadayana ieu simkuring bade ngadongengkeun Rusdi sareng Misna. Urang nyandak anu kahiji wae nyaeta budak lintuh. Rusdi budak lintuh nya urang ngadongeng ieu. Kadarieu barudak maraneh geus paranggi jeung Ujang Gemru. Saha anu tacan? Geura ilikan ieu gambarna. Eueuh geuning lintuh pisan. Pipina mani karbi, beuteungna nyemplu puguh. Pang disebut Ujang Gemburu oge da gede beuteung. Ari ngaran anu sanyana mah Ujang Rusdi. Dadaharanana unggal poe beak 2 kati. Ceuk emakna ari deungeun sangu. Salawasna sok meakeun batur. Barang hakana taya eureunna ti barang hudang nepi ka dug sare sungutna teu petot-petot nyapek. Sakur kahakanan nu kapanggih dihuapkeun. Tah kitu sababna pangna lintuh teh. Sore isuk teu aya pisan gawena ngan ulin bae di kebon. Tuh geuning bajuna oge. Calanana mani rarawing. Sok ti kakarait kana pager. Ku kolotna papakeanana tara pati diurus. Bongan gagabah omong emakna keun bae sugan kapokeun. Tah ayeuna urang dilajeng kana adina ya. Maraneh meureun geus warawuh jeung adina anu ngaranna Nyi Misnem. Lamun paraho deui tah geuning gambarna ieu. Awakna Nyi Misnem mah henteu kawas lanceukna. Ieu mah rada kuru meungesan. Barang daharna teu pati gembul kawas si Ujang Gemru. Kejo ukur beak saboboko ceuk indungna mah. Capek rahemna taya usumna. Lain budak gembul eta mah nya. Umur Misnem ngan beda 2 tahun jeung Ujang Rusdi. Ujang Rusdi 7 tahun, ari Misnem 5 tahun. Sore isuk sarua bae karesepna teh. Na ulin. Misnem sok dibabawa ku lanceukna ka kebon atawa dadagangan jeung baturna. Papakeanana cara Rusdi bae kalotor jeung saroe. Di mana digaranti bajuna sampingna ari balarik geus rarawing. Kusabab eta indungna sok keuheuleun pisan kadua budak teh. Nah aya budak teu balageur teuing nya euy. Nah kitu para wargi sadayana eta dongeng Rusdi sareng Misnem. Mangga wilujeng kantun.